Mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Pareumeun Obor. Ieu dongeng para mitra karangan Watatang ayeuna nincak bagian kaopat. Para mitra anu mulya, mangga urang lajengkeun deui hanca dongeng para wargi Andri harita teh parantos ditikahkeun. Kanyimiminya para wargi mangga urang teraskeun. Atuh mudah-mudahan acara ieu tiasa nyugemakeun etang-etang hiburan pangbeberahmana. Alhamdulillah dina waktuna dirapalan aya dina kalancaran eueuh halangan harungan naon-naon. Tutas dirapalan sakumaha adat biasa sapasang panganten ting solongkrong semasungkem. Kanu jadi inung jeung bapa ti masing-masing kitu deui ka ahli permilina. Nu sami-sami hadir sedeng nenga mimin mah waktu semasungkem kanu jadi inung bapa make ceurik sagala nyuuh kana lahunan. Atuh kitu deui indungna neng mimin murageun cipanon bari ngaduakeun sangkan rumah tangana panjang punjung. Diwuwuh aya dina kasinugrahaan gilek Andri Malik semasungkem ka Darta bapana. Panda dihapunten we kalayana dapi doana ti apa. Ceuk Andri bari nyuuh kana lahunan bapana kalawan menta dihampura. Menta diduakeun tina aku nu jadi bapana. Atapi ari batina mawallahu alam naha menta dihampura jeung menta doa teh bener-bener tebus kana hate naha sakadar dina bibir wungkul. Heg, ku apa dihampura kalawan didoakeun? Poma maneh sing bener-bener bisa ngawangun rumah tangga, sing bener-bener bisa ngabingbing nu jadi pamajikan, sing awet jodona, sing gede milikna, sing gede darajat, oge sing bener-bener sumujud karu jadi inung bapa jeung mertua. Kalakuan nu geus ulah rek diranapan deui. Geura temongkeun ahlak kalakuan sebagai jiwa penerus, sing berguna pikeun bangsa nagara katut agama. Sajabati kitu sing bisa ngajauhan naon nu dilarang ku Allah, sing bisa ngalaksanakeun naon nu diparentah ku Allah. Sangkan anjeun jadi jelema nu soleh, sing bisa paheuyeuk-heuyeuk leungeun jeung nu jadi pamajikan, sing bisa silih asah, silih asih, silih asuh. Ceuk Pawidarta beak-beak mapatahan. Kanu jadi anak bari diusapan sirahna kitu deui Pak Udung jeung Ibu Kaya. Mitohana beak-beak nyaritaan kalawan ngaduakeun. Dan nya kitu kasebut kolot mah ka anak teu boleh ngaduakeun bae. Ngan gumantung kanu diduakeunana. Da tadi Allah moarek ngarobah sikap perilaku manusia. Ngan anu bisa ngarobah perilaku lintang ti urangna. Teu karasa waktu nyarele karita kari kadenge sora nu azan. Horeng geus nincak wanci lohor. Atuh semah nu nyeraksian geus pamitan beralik sewang-sewangan. Kitu deui Pawidarta jeung Ibu Awang pamajikanana barali. Nganu teu milu balik teh iwati Andri sabab geus boga kawajiban. Sanggeus eueuh sasaha koloyong Andri asup ka kamar tuluy ngagoloyoh ka kedengan dina kasur. Ari Neng Mimin mah sanggeus cucu-cucu disalin ku pakaian biasa, terus ka dapur ngabantu indungna. Masak keur sasadian engke dina waktuna buka jeung rek salametan ngariung tatangana nu dareukeun. Ari Andri harita waktu di kamar teh ngadon dahar roti geus nampeyek balas bisa sakuanan sabab manehna mah teu puasa. Hari-hareupeun batur mah kawas nu heueuh puasa. Ditanya kudu jadi mitoha make nyebutkeun manawi parang. Sajeroning keur ngadahar roti teh ngadon ngetigan punuk sorangan taksiran kabuhulan. Rek nginum eueuh cai rek menta ka dapur era kudu jadi mitoha. Temahna ngadon eueuh legegan ngadak-ngadak siga nu panjang beuheung. Sanggeus beak ngadahar roti kalepus udud kakarage dua kenyot ujug-ujug berai pantok kamar muka. Puguh Andri ngakebeg. Bisa ngamitohana nempo ana diliuk teh horeng Neng Mimin. Pamajikanana arek nyokot aya coketeun di kamar. Har, ini akang teu. Neng Mimin nyarita teu kebat. Sabab Andri ngahuit bari ngantelkeun curug kana bibirna. Ulah garumin. Pokna rada harewosan bari rokok dikatukangkeun. Teu saum akang teh? Neng Mimin nanya bari nutupkeun pantok kamar. Teu min sabab ieu beuteung karasa mah. Perih akang mah. Akang mah sok boga penyakit mah ai bulan puasa teh. Wala Andri teh eleum-eleum ngabohong. Wajarkeun boga penyakit mah. Ieu mah penyakit tahunan. Dah dasar si Andri ya. Kumaha teu mangkaning teh acan aya sangu Kang. Keun bae da akang mah dahar ieu. Dahar mah teu hayangan kana rokok we jeung kana si kopi teu kuat teu tahan teh. Bade ngalet kopi kitu.
sok ya mangan kumaha teh moal ka dieu bising kanyahoan ku ama jeung ibu. Wah jaran ama mah jangkat ka masjid mung ibu nu di pawon. Katunya mana aya cai nu asak, caina nu asak. Cek Neng Mimin keluar dari kamar. Ari Andri harita gegerendengan. Sorangan kawas jelema nu kurang jejeg pipikiran. Hati aing meni deg-degan kieu. Aduh. Heueuh, as pangama sugan teh sakadang mirtogag. Nempo ka aing boro. Horeng teh Mimin geuning. Biai ngadaroti meni seuseut neureun kabuhuan. Bau naon cenah sabuhangit kieu. Andri ungas ingus rarat-reret ka sisi kagigir. Gilak ana breh kebeg manehna reuas sabab nu bau hangit teh jaketna kasudut ku rokok waktu tadi. Rokok dikatukangkeun. Ameng cila kadualas aing jaket kasudut. Mun bolong kieu sagedena keur. Mun jaket meunang nganyuk ti tukang kredit can lunas deui. Beuh. Nyaan cuy aing nyung kaning bolongna palebada-ada. Cek Andri kukulutu sorangan bari ningalian jaket bolong kasudut ku rokok. Sok dituna dina sisi risbang bari mariman rokok. Tuluy disakuan sapotong deui. Geus kitu mah goloyoh Andri ngedeng ngarengkol nunggu-nungguan merek-merek cai kopi canjol keneh bae. Da puguh caina tacan asa. Teu lila reket kadenge sora pantong reket timuruna Andri mah Neng Mimin pamajikanana. Mairan ci kopi ujug-ujug pok Andri ngomong. Bari ngarengkol. Tuna dini amin dina meja lah turuban ku pisir akang. Rek ngalayep heula tunuhieun. Henteu abis teh ingin. Cek Andri ngecewi sorangan padahal mukakeun panto teh Pak Udung mitohana. Harita Pak Udung ngahuleng bari ngagerendeng jero dadana. Oh, na teu puasa kitu si Asep teh. Ieu kadenge ku aing make jeung teu amis teuing sagala. Unam gitu, Sep? Asep. Pak Udung ngagegero laun korejat Andri ngorejat melisigan urewasna. Ini ama ya naon ama? Andri reupkeun kerai pias reuwas campur era. Hari bieu kunaon Asep make nyebutkeun ulah amis teuing. Jeung kudu dituruban ku pisin sagala. Pinjam naon amam di mana mete ngalayep? Oh, gunam meureun si Asep nya. Uli kagunamkeun. Mohon punten ama. Biarna mete ngalayep sakedap. Tema Andri kapi asem. Bari hate mah reuwas keneh ampir katohyan ngabohong. Geus lohor Asep. Parantos ama. Tema Andri beunghar ngabohong. Syukur geus lohor mah. Ditempo sotelan ku ama bising can lohor. Heugatur rek sare mah kadinya sing jongjon. Ke magrib urang salat di masjid jeung ama bari tuluy urang tarawehan. Cek Pak Udung ngaleos deui bari nutupkeun pantok kamar. Duh aing mah. Aya-aya we picilakaeun. Untung sakadang mitogag percayaeun ka aing keur sare. Majarkeun aing gunam. Heueuh kumaha nya engke. Aing diajakan ke masjid salat jeung tarawih. Makanya aing can bisa kana salatna ge. Bingung-bingung teuing tak naon urutan batur we. Batur dongko aing dongko. Batur nongeng aing nongeng. Babacaan kitu lah bibir asa geger nyeman we. Para mitra. Aing nu jauh kana salat mah para mitra. Batur dongko cenah dongko para mitra sadaya teh nyaon disebut dongko naon disebut naon teh nongeng naon para wargi. Nyaona nganongeng jeung dongko. Naon istilahna keur salat anu dongko, naon istilahna anu nonggeng para mitra sadaya. Atuh, daya ruku nyaho ruku teh nyaho sujud para mitra Andri na jauh atuh kana kitu teh. Cek gerentes hatena bari goloyoh ngedeng deui. Sedeng nurek mairan cai kopi eueuh bae atukna reup Andri sare meninga gebra. Dageus adat kabiasaan maneh tukang hees tukang kebluk. Mincak kawaci magrib ngong nu ajan masjid meninggal gena jeung lambat. Anak kadenge ku jalma mukmin memeh prak ngalaksanakeun ibadah salat. Make kapiulaan ku murag cimata. Hatena sadar ngakukeun loba dosa jeung doraka. Nu teu asa-asa manehna jumerit jroning ati minta dihampura ka Allah Subhanahu wa taala. Sabalikna para wargi, jalma nu musyrik di mana kadenge sora nu ajan teh sarua jeung pada muragkeun cimata. Ceurik dina jeroeun batin tapi lain ceurik sadar ngarumasakeun loba dosa jeung doraka. Ngan cerik cumerit kalawan menta dipanjangkeun umur sabab betah keneh di dunia. Bari lebar ku harta bana. Lebar ku pamajikan nu geulis. Lamun di jiwa lalaki lebar ninggalkeun kapangkatan menang hese cape sakola walasan taun. Para wargi sadaya. Caturkeun kulawargana Pak Udung jeung Andri minantuna ngariung di tengah imah. Buka babarengan. Malah Pak Udung teh para mitra sadaya.
meme amdahar ngaduha heula nyata doa buka puasa. Rengse membuka ngadua terus ngucapkeun Fatihah. Pertanda harumasa jeung karasa dipaparin kanikmatan ku Allah. Tilila koloyong paudung kacai bebersih kalawan abdas. Balik ti cai rap make samping sarung bersih. Baju kampret bersih bodas nyacas kopeah buludru. Menang nyikat pamajikanana sanggeus rapi gero nyelukan Andri. Sep. Asep. Kulan ama. Tema Andri bari norojo ti kamar. Aya pikeun saeunaon ama? Yu urang ka masjid Asep. Mangga mah. Tema Andri nyebut mangana ge bari hatena mah ngarasa bingung. Ku teu bisa teh kana salat. Tapi kulantaran diajak kudu jadi mitoha kapaksa ini. Datang ke masjid brak salat amung jeung batur. Bibir Andri gegereyeman teu beda ti sungut nu jaer kasaatan. Sedeng katuhun Andri tayalian paudung mitohana. Ari kencaeunana batur tatanana paudung. Parang harita keur atahiyat akhir. Panon Andri meletet maling reret ka belah katuhu. Katingali curug paudung metohana meni lempeng jeceng luhureuna tuur. Red kapo juru panon Andri meletet maling reret ka belah kenca. Katingali curug kencaeunana diutek-utek. Atu Andri ngagereneng jeroeun hatena. Tu sarua geuning ngacungkeun curug teh. Ari amang melempeng jeceng anu kencaeun diutek-utek. Anu benernya aing duana diacungkeun lah. Muka tuh sini jeceng nu kenca diutek-utek. Idran sadaya aduh ampun ya masih Andri. Kelakuan kitu gertes hati Andri curug duana diacungkeun luhur tuur. Curug katuhu lempeng ka hareup curug nu kenca diutek-utek. Kaluhur ka handap lamun aya nu ningalieun teh mah pirak we teu hayang seuri. Atuh hebat para mitra mun ningali mah. Waktu atahiyat akhir duanana dipetakeun. Jadi tetela keur manehna mah tarapisan ngalaksanakeun salat. Atuh mugi-mugi we putra-putri para wargi mah ulah dugi ka kitu. Ti alit kedah diatik, ti bubudak kedah diwarah kana bab ibadah salat. Ulah semodel Andri dina ieu carios. Harita para mitra waktu salam. Batur mah ngalieu ka beulah katuhu heula bari ngucapkeun assalamualaikum. Ari Andri mah ka kenca heula atuh bantrok reret jeung pajalan jalma kencaeunana. Gilep nu kenca ngalieu ka kenca. Andri ngalieu ka beulah katuhu bantrok jeung paudung mitohana malah make jeung mesem sagala. Jadi yakin Andri boloho kana ibadah. Rengse salat maghrib para wargi tuluy. Manehna para mitra sadaya. Di tema di para mitra sadaya nunggu salat Isya. Geus kitu tuluy tarawih. Malah Andri nurutan batur nepi ka rengsena terus baralik sewang-sewangan. Datang ka imah geus nyampak kolak jeung manisan sadiaan ti masjid. Sakumaha nu kauningnya para wargi sadaya. Datang ka imah teh geus disampakeun. Kolak jeung manisan sadiaan tas di masjid. Tah geuning aya nu amis-amis Asep. Sok aya di geureu ye. Ceuk paudung bari gek diuk dina kursi. Mangama ka bari digentos heula mah. Teh mal Andri ngoloyong ka kamar tuluy ngudaran samping sarung disalin ku piyama. Ari Neng Mimin harita nyampak keur nyisiran. Tos ngaleueut Kang? Cek Neng Mimin meni sopana keur ngahargaan kanu jadi salaki balik ti masjid. Ngopi naon da di masjid ge opieun. Teh mal Andri atuh Neng Mimin ngagelenyu imut. Naroskeun tos ngaleueut sote sanes di masjid Kang, jalanan di masjid mah. Teu acan waktosna aya leueuteun. Neng engke di mana tos lilikuran name aya leueuteun. Ieu mah ngaleueut di dieu, kapan itu tos disayagikeun semangkok sewang, kolak caus sareng manisan cerme. Sugan ngopi di masjid. Teh mal Andri bari kaluar ti kamar gek diuk pahareup-hareup jeung paudung mitohana. Sok kadinya diopi Asep. Cobi eta mah urang bagiakeun ku abdi. Ceg Andri kana mangkok ngopi kolak cau beak dua keureuit. Suruput nguyup cikopi para mitra. Andri sonagar pisan di kana ngopi. Sonagar kana ngopi mah Andri teh para wargi sadaya. Atuh para mitra kaum dangu nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Harita para mitra paudung nyarita. Itu nama syukuran. Alhamdulillahirabbil alamin. Nuhun Gusti. Sim abdi ngalaksanakeun ibadah saum. Tos 16 dinten ayeuna mugi-mugi dugi ka waktosna ulah pepenak sareng cocobi. Cek paudung ngucapkeun Fatihah. Ama aya naon Asep paudungna teu.
Dupi namanya waktu sabdi tepan kumaha katinggalan aku amal leres henteu. Duka teuing da mama teu luak liuk teu merhatikeun batur. Ongkohan keur salat mah teu meunang luak liuk estu kudu bener-bener husu. Ka pangeran ari kitu kumaha Asep? Teh mal paudung hatena mah hayang seuri. Mun were tadi abdi ninga curug ama ditumpangkeun kana tuur meuni lempeng. Lajeng abdi ninga curug nu sanes muhun. Nu kenceun abdi curugna diutak-utak kaluhur ka handap. Kuningalna kitu abdi janten tanah taros dina emutan teh mali ngaros bingung atuh. Ninga curug anu jaceng, ninga curug nu kenceun abdi diutak-utak. Sanggeus emutan teh mana nu leres akhirna mah curug abdi duanana diacungkeun. Nu katuhur lempeng sapertos ama nu kenca diutak-utak ceuk Andri. Nyaritakeun kalakuan atuh barakatak paudung seuri meuni babarakatakan siga nu ngeunah jeung suka. Gusti nu Maha Agung Asep. Guru tak ibu kaya nyamperkeun ti kamar meh bareng jeung Neng Mimin. Menak naon amana meuli saperos nu raos gumujeng. Ibu kaya para mitra nanya bari ngareret ka Andri nu keur ngagigi. Gusti nu Maha Agung meuni nyeri kulit beuteung puguh. Pak Udung ngabarakatak deui. Aya naon ari amana atuh? Ibu Awang ngarasa kaget. Iya si Asep nyaritakeun tadi waktu atahiyat. Pak Udung nyusutan Cipanon Ramisa. Nyarioskeun huju atahiyat kumaha kitu? Ibu Awang ngareret deui ka Andri. Atuh poku Pak Udung dicaritakeun maksudna mah caritaan Andri tadi. Ceuleukeuteuk Ibu Awang jeung Neng Mimin seuri ting ceuleukeuteuk sawalah Mang Enon ge. Bade gana kabawakeun milu babarakatakan. Ama nu matak ngajadikeun ngeunah seuri teleng ku perkara curug duanana digunakeun bari sabeula diutak-utak. Nu sabeula di lempeng ceuk si Asep teh mah dijacengkeun. Nu jadi ngeunah seuri heueuh ka karenget ayeuna ama oge. Tadi waktu salam batur manghalieuk teh ka katuh heula bari ngucapkeun assalamualaikum. Ari si Asep ka kenca heula. Ama malik kabelah kenca manehna malik katuh atuh ambil padu wirung jeung ama. Kata mah manehna ngadon sareng ngaserengeh puguh hate teh hayang seuri. Kunaon atuh Asep ngadon ngalieuk kabelah kenca heula? Ibu kaya meninga heuheuy bari nepak kana tak-tak Pak Udung salakina. Nu mau hilap deui ibu raraosan teh paros ngalieuk ka palika tuhu. Nu mah abdi teh meuli ka kenca dimut-emut ka katuh teu acan dul ajeng mah abdi teh ngalieuk deui ka katuhu bandrok sareng ngarai ama kitu. Temal Andri kawas bodor. Neng Mimin para mitra ngajeregdeg asup ka kamarna bluk nang kuban. Awakna oyag kabeh kitu nama seuri meuni aki-akian kuat ka nyeri kulit beuteung. Jadi lamun kitu teh mah keur Andri nemongkeun maneh can bisa salat. Keur eak-eakan seuri kadenge sora jam disada sakali. Barang ditingali ku Pak Udung horeng geus pukul 10:30. Paingan diluarin wawangunan meuni geus jempling. Alhamdulillah. Geuning geus pukul 11 ieu teh. Ibuna geura ngaso ka ditu Asep bising kabudangan janari deui. Ceuk Pak Udung bari tuluy ngampih ka kamarna dituturkeun ku ibu kaya. Teu hararese Andri ge ngampih kalawan pantok kamar ditutupkeun reket. Kitu deui Mang Enon bade gana geus ngampih ka kamar di tukang. Dina jero saminggu mah para mitra Andri katinggalina bener bager karadaek udar ider. Waktu saur milu saur, waktu buka milu buka. Bareng jeung nu jadi mitoha. Bari henteu ngalakonan puasa atuh puguh we Pak Udung jeung ibu kayah mitohana. Nyaaheuna keur sabab katingali Andri puasana leketna keur. Padahal di mana geus saur manehna mah pura-pura rek cai tuluy nyokot sangu. Jeung deungeunna diwadahan kana rantang jeung cai enteh diwadahan kana kempis. Tuluy disumputkeun di kamar dina kolong dipan. Di mana geus teu tengah poe celewak dahar di kamar. Kitu kalakuan Andri. Bageurna teh ukur ngabeungetan bungkul. Ngaso heula ieu kalakuan si Andri para mitra sadaya. Tapi mudah-mudahan atuh babalik pikirnya para mitra si Andri mah kieu ye. Aduh. Kumargi tadina sok sanaos ai sepuh-sepuh nama para mitra ngadidik namun eta bantongorna si Andri, baungna si Andri, belewengna si Andri para wargi sadaya. Duh. Saya digambarkeunana dina dongeng. Ngaso heula ngaso. Para wargi sadaya, lila-lila Andri remen ngancelong tampolana sok balik-balik peuting. Dadaku namah kanu jadi pamajikan jeung kami toha majarkeun milu usaha kana dagang jeung babaturanana di pasar.
Sok padahal ngalakukeun kajahatan diparentah ku ngaran Ki Bolang. Ngahiji jeung Kusmin katut si Pitung pada jadi pencoleng alias jadi bangsat. Dina hiji poe bada lohor Andri jeung Neng Mimin pamajikanana keur ngareneng di kamar tapi teu sarare malah ngawarangkong ngaler ngidul. Lain min akang mah mikiran diri sorangan ieu teh. Kasebut milu usaha jeung babaturan di pasar, bobedana samodaya nu kuli di pabrik, cek Andri bari nanggeui sirah. Nah kumaha kitu Kang? Nya samodaya nu kuli teh tiap poe dibere duit ukur pangaji 2000 perak kitu ge lamun daganganna parang Tuhan kekedahan euteun. Parang keur ti iseun mah ukur dibere duit 1000 perak. Pareun kuming ge kanyahoan dina waktuna narima keur resiko ti akang. Ari teu milu usaha ti mana keur dahar urang duaan. Sapiraku kasebut geus rumah tangga diberean nu jadi kolot. Ari neangan pagawean kana naon da ieu mah haresena keur nyer pagawean teh. Jeung di kampung mah digawe kana gawe naon atuh. Da ieu mah kumaha lamun urang macaka dagang we min. Dagangna di kota semua di Bandung atau di Jakarta. Ari kitu mah caka sorangan dina boga penghasilan teh. Boh gede boh leutik kudu buktina meureun. Cek Andri nyaritakeun hayang macaka dagang di kota gede. Nya eta mah teh langkung akang bade ka naon-naon oge. Nya akang teh ngarasa bingung ku perkara modal nih. Sabab kasebut dagang teh atuh tanpa modal mah di mana rek bisana. Kumaha lamun eta we tu kongkorong nu mimin urang pake kana modal. Keun ge da moal burung kagantian ari usaha maju mah. Walau ti kitu kagantianana. Akang ari jualeun mah boga nya teh tanah pamere ti ibu. Ngan kumaha tu mimin jadi bingung ye. Nya kita kumaha menjaga bising hayang boga tempat sorangan hartina mah hayang macaka misa ti kolot mun dijual mah tanah ti kolot. Pada ripuh meureun. Cek Andri geus mimiti nyieun akal. Rek ngagerejut barang pamajikan bari Neng Mimin. Boga kongkorong lain adang usaha ti Andri tapi menang mang meulikeun ibu kaya indungna 10 gram. Kumaha tuh micana Kang kalungna Kang? Kumaha naonana? Andri ngarere. Ambilih teu diwidian ku ibu. Nah mah kitu dina sagala ku ibu kapan kongkorong Mimin deui. Leres mah abdi teh mah mun kaing manggaleukeun ibu. Atuh nyarita we ka ibu kalawan terang-terangan ku akang rek dipake modal dagang gitu. Da gege moal diburung digantian. Lamun kitu akang ngajual barang Mimin dipake teu bener samodel dipake main atau dipake poya-poya. Kapan mah karek dipake modal dagang keur kahirupan urang duaan. Cek Andri. Sedang Neng Mimin menang sawatara menit mah teu nemalan malah mah. Ngahuleng kawas nu bingung. Atuh pok Andri nanya deui. Kumaha lamun kitu Min bebeja terus terang itu ka ibu? Katunya. Insyaallah abdi bade sasangan heula ka ibu. Kumaha pun ibu teu ngawidian Kang? Neng Mimin kakara nemalan. Nya asing bisa-bisa we atuh Mimin nyaritana ka ibu. Jadi mana Mimin geus nyarita ku akang disambung. Cek Andri keur kitu gero. Sadamang Enon badegana ngagegero luareun kamar bari keketrok kana panto. Den? Aden? Saha? Andri nanya tarik di kamar bari tingkorejat harudang. Mang Den? Tema Mang Enon. Kalau trek Neng Mimin ngalaan selot panto sarta nanya. Ayo non Mang Enon? Itu semua. Ayo naon Mang Enon? Itu Neng ay tamu semua. Saya mati mana? Semati mana Mang Enon? Andri milu nanya bari nyamperkeun. Duh katuh denjar manggil asal mi tepang su. Awe lalaki. Pamaget ka tinggal mah jajak kakek hampir sami sareng Aden. Di mana ayeuna? Itu di payun ya. Tema Mang Enon bari ngaleos ka tukang. Koloyong Andri kahareup dituturkeun ku Neng Mimin. Barang berai panto hareup dibuka si horeng kodar adina. Hargeuni maneh dar? Bisa ka dieu? Abdi Kang kumaha darah mangkang kodar sasalaman ka Andri jeung ka Neng Mimin. Satea Kang teh. Neng Mimin can apaleun kanu jadi adi beuteu. Kodar adi akang ayeuna mah cicingna jeung adi. Jeung Aki. Kunaon rai akang? Atuh name tepang ayi. Mohon cece. Kunaon sanes awon hate atuh napi alim tepang kana janten neraka. Nya kitu seueur pidameleun ngabantoskeun Aki. Tema kodar gek Daryu. Di teras. Para mitra kaum dangu. Harita Neng Mimin ngagegero Mang Enon anu keur barang gawe mesek kalapa di tukang. Mang Enon? Ulan. Mang Enon nemalan menihun nyalengkeung bari gura-giru. Bade episode naon ini? Hari ibu jeung ama kamarana Mang? Kapan nuju ka pangaosan ini? Aya nya.
rarasaan teh teu kana pangaosan. Bubi saha Den? Mang Enon nanya bari ngareret ka Qodar. Adi kuring Mang, cek Andri. Kudan teh rai. Aduh, punten atuh Asep, atuh manina we ka dieu Asep. Nuhun Mang, saat teh teh Kang. Qodar nanyakeun bari nunjuk ka Mang Enon. Ieu teh minangka pengawal pribadi Akang, Jawarati Legok. Legoknya nang teh nu katelah Leo Spring. Aduh si Adeno ni. Aduh seureuy ni. Kadu leuwih. Ayo ke Mang ditangkap. Disangga we ku ieu Jupriser. Disanggi tison. Aduh. Ayo we Mang mantanya juara tinju kelas berbobot. Aduh. Aduh. Bohong kecang Asep lah. Wasiak Mang pun Enon bade ngalut naon sih? Asep. Mang Enon make nanyakeun rek minum naon sagala ka Qodar. Taksiran poho rarasaan lain bulan puasa. Atuh Neng Mimin rada ngagebes. Ari Mang Enon kawas nu lieur bulan naon ieu teh? La ilaha illallah, astagfirullahalazim. Aduh, punten Asep, punten. Panjenengan Mang wes sasi siam sih. Mang Enon bareureum ngarasa eraku sema. Ari Mang Enon keur naon di tukang? Itu senuju masih kalapan heuning di orang kutuang ibu. Kangge ngadamel saruneng sih teh. Malih tadi tuang ibu papadon Kak Mang. Saurna teh pamitos di parut kedah engal dipidamal ku neneng, jeung dipidamal saruneng kitu. Nyakeun teh ku abdi di pigawena. Jeung ayeuna mah geus anggeuskeun atuh mesek ka terus parut. Tapi samanya di parut pesek heula kulitna nya. Lumayan ini. Asa punten di kandung ku Mang. Mangga Mang, tema Qodar bari manggut koloyong Mang Enon ka jero. Aya naon aya di siganu dinas naker? Andri kakarana nyakeun kang jadi adi. Ieu Kang maksudna saperkawi sejak silaturahmi ka Akang sareng ka Ece. Kalain ulah kirang-kirang ngapunten bere abdi nami nepangan atuh sajabiti kitu bade unyuk uninga. Kalain bawa gartos ka Akang sareng ka Ece sakawitna bade sang ibu ka dieu. Mun karesan ibu nuju teu sararaos atuh apa nuju angkat ka Cioray. Aya perlu naon kitu? Andri netep. Maksudna mah sejak wawartos ka Akang kali ka Ece manawi henteu aya pamengan kain arido ti Allah abdi bade nikah kawin. Andri semu kaget. Iraha Dar pokna deui nikahna mah sasi ieu Kang kaping 23 sasi siam. Salametana mangke we sabada boboran siam antawis kaping 7 Sawal. Ka urang mana? Ka urang ditu tatanggina Aki Nyi Mas Ratih. Tema Qodar terus terang puguh hate Andri ngalenyap. Ngadenge adina rek kawin ka Nyi Mas Ratih sabab para mitra sadaya manehna ge hate leutik memah katarik kagembang malah aya harapan ka Nyi Mas Ratih baru ka Nyi Mas Ratih eta ku ibu jeung ku apa diidinan kitu maneh rek boga pamajikan ka Nyi Mas Ratih kantenane kawidian mah Kang mali waktos narosana oge ibu sareng apa ngiring ditarima ku indung bapana Nyi Mas Ratih jen maneh aya harapan ka anakna kantenane dicampingna dupi kitu Qodar bangun kaget. Aduh mah eta we dewek ngadenge beja. Yen nu nikah hayang ka Nyi Mas Ratih lain hiji dua tapi saurang eueuh nu jadi euy. Ka hiji budak awewena sok daek ngancelong jeung sok minang aya nu manggihan dibobonceng ku barudak jajakan sajen. Sajabati kitu ka hayang indung bapana mah anakna teh boga jodoh ka pokona malah ka urang kota pagawe kantoran gitu. Ari ka hayang dewek mah euy lamun maneh aya maksud hayang boga pamajikan matak naon neangan we ka nu sajen. Tong ka Nyi Mas Ratih. Sedeng kaayaan kolot nate benang disebutkeun saluhureun kaayaan kolot urang. Ke kumaha lamun manehna geus pru kawin, mangih caritaan teu ngeunah. Komo maneh bari acan aya pakasaban. Hayo ke ku kolotna boga rasa karugian dianggap diri maneh nyalinung kagelung. Mana sinakeun samoda mitoha dewek atuh moal aya basa itu ieu. Cek Andri ngadon ngagogoreng Nyi Mas Ratih. Di palar Qodar adina teu jadi kawin sabab manehna aya harapan ka Nyi Mas Ratih, aya paribasa, aya nu dianjing cai. Kira aku tukang Nyi Mas Ratih bade kagungan lampah awon. Jalaran katingan aku abdi mah sakitu bageurna. Sakitu lungguhna diwuh getol kana ibadahna oge. Asa pamohalan pisan poe Nyi Mas Ratih bade milampah awon teh. Cek raka sama cek pangrasa maneh kitu sotenan bari katinggalina siga nu bageur. Tur cek maneh getol kana ibadahna. Tapi sanu nyaho batina mah atawa satu kangen maneh dari perkara kalakuan teu bener mah teu kahalangan kudu getol ibadah jeung kudu tara ibadah malah aya nu getol ibadahna kalakuanna sok nyimpang euy kitu deui nu tara ibadah sok bener kalakuanana jadi kalakuan jelema mah teu gumantung kana urusan nu getol jeung tara ibadah euy
Tapi sakit deui ari keur urang mah sakumaha maneh nyarek moal nita maneh amanan teh nitah moal. Nah lamun akhir baring supagi aya naon-naon ti pihak pamajikan maneh jeung ti kulawarga nu baris kadatangan teu ngeunaheun ulangan ka urang jeung kanu jadi inung bapa. Urang mah nyarita kitu sotenan lumeh kanu jadi adi. Sabab lamun maneh manggih ka teu ngeunah atawa kanyerian tangtu urang kabawa nyeri. Ngan wayahna dina waktuna maneh rek kawin, heug urang jeung ceceuna teu neungkulan, ulah nyeri hate sabab urang loba ka ditu ka dieu ayeuna mah. Cek Andri. Nada-nadana ngahalangan kanu jadi adi rek boga pamajikan ka Nyi Mas Rati. Sawios Kang utamina mah nyuhunkeun piduana we ti akang sareng ti ece teh mal kodar nyarita ngagalindeng bari teu weleh sopan bae. Naon atuh kaemutan ti ece ayi? Neng Mimin mairan. Wios ce abdi mah ka dieu sote sanes bade nyuhunkeun di bahanan. Itu sareng ieu mun ngawartosan we kalayangan nyuhunkeun piduana. Ceuk Andri jep saurang ge eueuh anu ngaromong. La ilaha illallah kapan ieu teh bade ngadamel saruneng Kang. Aduh punten ayi ku cece bade di kantun heula nya. Mangga ce mangga. Sawangsuna bege da moalami jalan itu pun aki sang pun ini bilih dedeupeun. Mun eta mah kitu nya Kang abdi menenda piduana. Ceuk kodar pamitan rek bali. Kalawan sasalaman ka Andri lanceukna kitu deui kaneng Mimin. Heuh atuh wayana urang teu di bahanan naon-naonnya. Asabios Kang ce mangga atuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teh maneng Mimin cerut kodar tulun. Tuluy ngaleos rek balik sanggeus jauh pok Andri nyarita deui. Hareupeun neng Mimin pamajikanana. Amin. Akang mah boga adi teh kitu kalakuanna teh. Sok mawa karep sorangan lamun aya permaksudan di mana teuing ngajak badami heula jeung nu jadi lanceuk atawa kolot. Haceuk basa urang Jakarta teh mah semua gue. Buktina bieu manehna nyaritakeun rek kawin dina minggu-minggu ieu. Bari kakara ngabejaan ka akang. Pan teu puguh teh. Dalamun nyaho ti tadina mah nu jadi adi boga kekenalan ka budak awewe nu meureun. Ku akang dicarek sauk kalakuan budak awewe geus kanyahon atuh. Minum dibawa ulin ku budak diajak ka sejen. Jeung kolotna boga sifat kitu lah. Pokona mah kitu lah. Manang kana harkatna manang darajat. Kitu deui budak awewena boga sifat panasbaran. Jeung kumade deui lain deui alabatan ti urang kota we sugan kitu. Tah eta jadi masalah teh. Lamun make papakean ningkah pisan. Make rok sok anu ngaluhuran tuur siga nu pamer pingping. Wedak camak plak bieur urahak beureum. Atuh sela-sela panon. Heueuh make dipulas kuno semu bulao. Disidik-sidik badis we mata buuk. Lamun barang penta ka kolot teu meunang eueuh kudu poksok. Tapi sakituna deuykeun bae lah sina karaseun ku adi akang. Ceuk Andri ngabuih ngagoreng diri batur. Sok padahal Nyi Mas Ratih sakitu alimna. Boro-boro daek dibawa ku lalaki sejen ulin oge tara. Geuning akang uninga murang kali istrina kitu. Neng Mimin teu puguh we sabar deukeut imah ki akang teh. Bias atuh Kang bade sae bade awon oge da Kang anjeunna. Ceuk Neng Mimin tuluy ngoloyong ka tukang. Maksudna marek barang gawe ongkohan harita geus nyedak ka wanci asar. Geus waktuna tatan-tatan masak pikeun buka puasa. Ari Andri mah get diuk deui tuluy ngagerendeng sorangan. Kasebelan da si kodar. Sugan teh moal jadi ka Nyi Mas Ratih. Borok waing diincer ti bareto heug dikawin ku si kodar. Tapi sakituna deuykeun bae kege moal burung ka banang ku aing. Dibiwita ku duit jeung perhiasan pira ku teh hejo lah. Ongkohan jiwa awewe mah kabeh leah babari dipikatna. Ku aing dibawa kabur ka kota. Nu aya di dieu kitu mangsa bodo teuing lah da inung bapana. Ka dieu deui di mana Mimin geus 40 poe ngajuruna kakara ku aing diteang. Geus 40 poe mah aing jicir deui ka kota. Lah. Cenah eta di kota teu boga keur cicing ngotak naon atuh nyewa hotel. Aing bakal boga duit lada ngajual kongkorong Mimin. 15 gram ge lumayan aya 300.000 nana. Kitu itikadna Andri make aya pikiran rek ngarebut pamajikan adi. Leos Andri kacai tuluy bebersih sabab geus burik harita teh para mitra. Kacaturkeun kodar adina Andri. Geus salamet kawin ka Nyi Ratih bari waktuna salametan moro bada magrib. Sabab tuluy ngariung ngayakeun syukuran. Samalah inung bapana ge nungkulan. Dina hiji poe pas sore harita kira pukul 4:30. Andri digegero ku ibu kayah mitohana. Teu hararese Andri gancang nyampeurkeun ka hareup sabab ibu kayah jeung Pak Udung keur nariis. Ari Neng Mimin keur masak sadiaan waktuna buka puasa. Nemeh teh nyauran abdi Bu,
Cek Andri bari ngajanteng dina lawang. Nya cing diuk heula sakedeung ibu rek aya tanyakeun. Temal ibu kaya. Gek Andri diuk dina kursi gireun Pak Udung. Aya naon Bu meni rareuwas Bu? Andri neuteu. Nya tapuku ibu teh meunang bae jati si Eulis, cenah Andri teh rek ngadon dagang di kota. Nah nya kitu. Nuhun Bu manawi pareng Bu. Tema Andri alangah elengeh kawas nu gumasep. Mung eta abdi teh ngaros bingung kanggo pimodaleunana Bu. Nang eta ge ari kangge pimodaleun mah aya ketang nuhun gaduh tanah, pemasihan pun biang 20 tumak. Bade diical teh ngaros lebar sareng Eulis bilih paling ngadamel bumi deui sedengkeun ai tanah teh tempatna mah sae strategis kitu. Bau upami ayeuna diical ge upami hayang ngagali deui pan sesah Bu. Entong ari tanah dijual mah lebar asep angguran mah heueuh kumpul bahan bangunan. Atuh rek ngamodal mah pek wae kongkorong nu Eulis jual heula pake modal. Ngan di mana geus lancar usaha gantian deui. Eta mah kongkorong meunang meuli ibu minangka ti heula ibu cacarekan waktu Eulis gering. Cek ibu teh di mana Eulis cager ku ibu rek dipanggulikeun kongkorong. Teu nyaho sagede beunyeur oge kitu. Cek ibu kaya. Puguh keur Andri asa para mitra sadaya bunga. Atuh puguh we nugar cadas mangih emas teh atuh mobok mangih gorowong. Ku ayana nu jadi mitoha ngidinan ngajual kongkorong anakna. Eta mah kumaha ngabidian Kang Kalung anu Eulis diical ku abdi kangge pemodaleun. Andri nanya ka Pak Udung mitohana. Pek wae dipake modal dagang mah Asep. Lamun rek dimonyah-monyah ku ama moal dihidinan. Sanajan eta barang meunang mangmeulikeun ibuna oge kitu. Temal Pak Udung. Atuh Andri beuki bunga regreg kalawan cita-citana pasti jadi. Ari kongkorongna mana ibuna pokna deui ngareret ka ibu kaya. Kongkorongna mah dianggo ku si Euis. Temal ibu kaya bari ngoloyong ka jero rek masak. Teu lila para wargi sadaya Andri ka jero deui, malah terus kebat ka cai bebersih. Balik ti cai, kalawan harita geus disalin make pakaian bersih kenceling indit ka masjid. Siga nu heueuh rek salat asar, daeta ngarah katangar kun jadi mitoha getol ibadah. Isukna Andri indit bari mawa pakaian di wadahan kana ransel. Sameme indit make penta pidua heula tinu jadi mitoha jeung pamajikan. Sedeng nu rek dituju ku manehna tayalian Ki Bolang, minangka pimpinan manehanana. Ngan poe harita teu kebat kanu dituju, tapi ngado nyimpang heula ka Kodar adina. Eta boga tujuan rek ngagoda Nyimas Ratih pamajikan adina. Nu kabeneran harita Kodar nyampakeun ngahearkeun segon di buruan imahna. Ah rajin euy make ngahearkeun segon sagala. Tos panen meureunnya. Cek Andri bari ngajanteng tukangeun Kodar. Dilek Kodar ngalieuk terus ngorejat nangtu. Ah, ini akang sang saha Kang? Akang sorangan, ka mana di pamajikan maneh? Nuju itu mesekan si Ukli Pawon Kang, mangga atuh lingi Kang. Panyanten sareng ece. Cek Kodar ngalacat ungah katepas. Dituturkeun ku Andri cageran sel dieusi ku pakaian dituna dihanap. Tuluy diuk dina kursi hoy. Ari Kodar harita ka jero ngabejaan Nyimas Ratih pamajikanana. Mas, itu aya akang ka dieu? Saha Kang? Nyimas Ratih tangah. Kang Andri? Heuh, geuning sisinanten teh lungsur manah keur sarurumpaheun ka dieu. Sareng ece Kang? Mun sareng eceuna? Henteu anehna we sorangan. Katu bade micin heula cangkang suu. Jerut Nyimas Ratih turun. Bari ngelek nyiru dieusi ku cangkang suu. Rek dipicieun kajarian ari Kodar ka hareup deui ning hareupan nu jadi lanceuk. Kieu geuning kaayaan di dieu mah tak pika isineun Kang. Ceuk Kodar bari mesem. Ngaso heula ngaso. Para mitra kaum dangu. Harita sabada harita para wargi sadaya. Kodar ngajelaskeun eta patempatan. Anu memang cenah matak pika eraeun atuh Andri nyarita. Lah kudu kumaha euy. Sakieu mah cukup we Imas sae teh dar. Rompok nu ibuna Imas mun parantos diakukeun ka anjeunna. Sugan teh imah maneh atawa maneh ngontrak. Sanes Kang rompok Imas. Ari maneh kana naon gawe? Nyiring sareng rakana Imas we Kang mun nyiring sareng Kang Dadang. Kana naon? Ngadamelan eta cocok botol di Cibatu lumayan kanggo kepergian dapur mah Kang. Keun jauh we disanga ku dewek mah di dieu. Kumaha dibalikan nu didugdag atawa sok ngenong di ditu? Pemicape sareng kalesan hujan mah sok ngenong di ditu Kang. Jalan di aya kamar di ditu oge.
syukur semoga pakasaban mah sing bener-bener digawena nu dimaksud teh sing jujur hari duduk-dudak menghabur ongkos meureun henteu Kang jalanan sok kana motor we sareng Kang Dadang atuh wangsuna sok sareng deui tema Kodar Torojo Nyimas Ratih norojol Andri meninggal lenyap ningali rupa Nyimas Ratih asa beuki geulis awak montok jeung bersih geuning aya tamu parantos lami Kang nembe Nyimas kumaha damang Nyimas Andri ngorejat nangtung tuluy sasalaman peret cenah leungeun Andri kawas nu mungaran beger make ngeleper sagala dumeh patarema leungeun jeung nu geulis pangesto Kang nanti sareng Ece henteu lis akang we sorangan kumaha tuh nih aya teu asa teu kantenan Kang atuh kantenan kumaha Andri neuteub seukeut mun mira ieu sasi saum keun bae dalin rek ngadon ngopi akang ngadi oge saum Kang Kodar nanya sugan pareng tema Andri meuni tepat jeung tegas bari ceuk batina mah di tema langsung henteu henteu ketang teu puasa sia teh mah bohong nu matak pramitra sia eta majarkeun tara beunang kagoda ku nu puasa cenah alah eta tara beunang kagoda cenah ku nu puasa ampun si Andri pramitra kitu ceuk batina mah eta jalma meuni teu euleum-euleum nyebutkeun sugan parengna teh Bupi akang teh ngahaja wae atanapi samian tos mulih tinu sanesna. Nyimas Ratih nanya deui. Ngahaja we lis. Kaiji hayang panggih lantaran disaprak akang kawin teh. Can tepung atuh kamari ieu adi akang kawin ka eulis teu bisa ka dieu. Lain teu hayang nungkulan ngan keuribeul akang teh. Kukituna hampura akangnya teu bisa nungkulan dina waktuna eulis salamatan. Andri sanduk-sanduk kawas nu heueuh. Atuh saja bati kitu akang teh ka kota ieu teh. Pokna deui. Bade ka kota ka mana Kang? Kodar neuteub. Heuh ka Bandung, temal Andri Pono. Geuning bade ngeursakeun naon Kang? Nyarek diajar usaha we akang di Bandung, sugan diparengkeun aya kamajuan. Bade sareng Ece, moal akang we sorangan. Satadina nya ketang ku akang rek dibawa ka Bandung. Ngan manehna teu daekeun malah aya caritaan teu merenah ti indungna. Lamun akang teu inget lain bulan puasa mah nyaan, bari anyaran kawin lah sigana teh. Teuing ari disentak mah entengna meureun. Aya cariosan naon gitu Kang? Kodar semu kaget. Asal nama akang teh nyaritakeun rek ngadon usaha ka kota Bandung. Kalawan ku akang diajakan sebab melang keur ka kandungan. Saha teh nya euceuna lajeng. Tadina mah euceuna mah rek milu. Nya bebeja heula kanu jadi indung bapana parang akang keur dipipir moekeun ransel meunang nyeuseut. Nya atuh ipokna teh ceuk indungna teh. Heuh ceuk indungna Ece. Rek naon kilu ka Bandung sagala. Kawas tu dirawatan ke indung bapa. Keun wae salaki mah masih rek ka mana-mana oge. Kade kumaha lamun datang ka Bandung diculkeun kudu jadi salaki atau disangsara. Tak kitu pok-pokana teh nu jadi mitoha akang teh. Puguh we ceuk akang ge lamun teu ngingetkeun bulan puasa mah. Jeung teu ngingetkeun mitoha, eulah sigana teuing kumaha euy. Nah meningahina pisan ka diri akang. Abung kena akang can boga pakasaban nu matuh. Padahal keur kolot mah ulah make aya caritaan kitu barina oge. Sabab setiap awewe nu geus boga salaki, tanggungan salakina ceuk paribasana rek dibawa ka liang cocopet oge. Mangsa bodo sabogeus hak salakina. Sabada imas di dieu boga salaki ka adi akang. Meureun rek dibawa ka mana ka mani ge geus pasti nuturkeun ka salaki. Nu mata ka ieu mah akang rek ngadon usaha we di Bandung lah. Euceuna kitu mangsa bodo. Diteang moalkeun we jeung kolotna ieu. Paling-paling di mana akang hayang istirahat ka dieu meureun. Heuh kana jadi dulur di dieu cek Andri. Teu puguh-puduh ngadon ngagogoreng nu jadi mitoha awewe. Bari nyaritakeun moal neang kanu jadi pamajikan. Jangan Ece teh teu ngiring ka Bandung ku ibuna Kang. Ceuk Nyimas Ratih nanya. Nya dicare ku indungna da eta meureun sieun disangsara ku akang. Tadi ge basa akang pamitan sugan kumaha kalah ngaleos. Kitu deui Eceuna sugan ngaduakeun ka akang. Cicing bari merengut we. Lamun teu ngingetkeun Eceuna keur ka kandungan sigana wah diserahkeun bener-bener ku akang. Ari katamah-tamah geus 5 poe sugan ngawulaan dahar atawa ngawulaan cai. Da henteu atuh. Sigana rek dahar pek rek henteu mangsa bodo. Dahar saur dahar buka ge. Sok akang we nyokotan ku sorangan. Aya kitu geuning nya Ece teh asa tebi tina sanggian. Uja teu kersa ngawulaan ka akang. Moal perwatak menuju ka kandungan mah Kang. Nyimas Ratih semu kaget. Lah awe batur ge. Nuker ka kandungan teu kitu-kitu teuing Nyimas. Eta mah beudang kapangaruhan ku indungna we. Ulah Kang sanaos henteu nuju ka kandungan ge ulah dipirak.
jalaran numutkeun dina agama mah teu kinten awonna Kang. Malih teu dipirido ku Allah. Bios dan kege. Sadar ku anjeun, urang mah ulah males ku awon, angkuran sumujud ka Allah. Mugi-mugi mertua akang sareng ece dipasihan kasadaran. Nanging kitu ge hatur punten sanes abdi ngadampa kana paripaos, ngawarah ngojai kameri, atanapi ngalungan uyah ka sagara kaitu ka lautan gitu. Cek Qodar saolah-olah mereatikan kubab agama. Para mitra kaum dangu, Qodar harita saolah-olah mereatikan kubab agama. Bupi bade angkatna ka Bandung iraha Kang, pokna leuleuy ari satadina mah poe ieu dar. Asa teu geunah hate ieu. Rek balik deui ka imah hoream, hoream sote lain hoream dumeh geus jauh ngan hoream sok sieun ngadenge omongan nu watak teu ngeunah babakuna mah tinu jadi mitoha. Ari teu didenge da kadenge. Didenge sok sieun akang teu kuat nahan pinapsueun. Jeung ngarasa era we ku batur kasebut bulan puasa ngadode ributan jeung batur saimah. Kajeun rek milu heula we di dieu lah sapoe dua poe mah hitung-hitung akang iskeun pikir. Tapi kitu ge lamun kaidinan ku maneh jeung ku Nyimas. Teu kaidinan rek ngadon ngarobe di batur. Andri ku ayeuna nyarita rada lumengis. Kitu geuning Mas maksud akang teh cenah mah rek milu niiskeun emutan heula di dieu. Eta kumaha kitu kituna Imas ridho ka heurinan ku pun lanceuk. Nya ku lanceuk akang. Bener dina urusan rumah tangga mah salaki nu boga wewenang. Tapi keur diri akang teu boga pikiran kadinya. Sabab dina urusan rumah tangga mah sanajan pihak pamajikan ge aya hak. Cek Qodar nanya kana pamadegan Nyimas Ratih pamajikanana. Ongkohan Qodar bener ge kasebut jiwa lalaki, teu boga rasa aing kawasa, teu boga sifat ngabeda-beda darajat. Hari Kang abdi mah teu langkung akang. Tema Nyimas Ratih ukur sakitu. Nu hartina gumantung kanu jadi salaki. Ulah kumaha akang lantaran dina urusan rumah tangga mah antara salaki jeung pamajikan kudu aya kasaluyuan. Kapan tadi ge timbulna kasinugrahaan teh? Timbul kasenangan rumah tangga teh ku dasar salaki jeung pamajikan anu saluyu. Cek Qodar tetep boga pamadegan teu asa kawasa sorangan. Mun eta mah mangga we ari sakinten Kang Andri ridho mangarereb di dieu, bari kayan tempat sakieu buktosna tebih kana matak piraoseun. Nyimas Ratih nyaluyuan. Kana maksud Andri dahuanana rek ngadoni iskeun pikir. Lah tong boga pikiran kadinya Mas. Akang kadi soteh lain rek ngadon senang-senang atawa hayang digeunahkeun kudu jadi dulur. Lain pokona mah asal aya keur ngaringkuk we. Bari kitu ge lain rek saterusna cicing di dieu. Ieu mah sakadar rek milu niiskeun pikir heula antara 2-3 poe mah kitu. Temal Andri. Tetep dadakuna marek niiskeun pikir dumeh ceuk manehna. Tas mangih caritaan teu ngeunah tinu jadi mitoha awewe. Sok padahal boh mitoha boh pamajikanana teu naon-naon. Mangga tukang bilih bade ngaso mah di kamar, abdi bade ka masjid heula teu acan lohor. Ka tukang saprean heula Kang. Ceuk Nyimas Ratih ngoloyong ka jero. Samalah teu lila Andri nuturkeun bari janjing ransel. Ari Qodar mah tuluy turun ka masjid. Nya ana segerna di dieu mah Nyimas. Ceuk Andri bari nuna ransel. Di luhur meja leutik tuluy tunga tengo tina janela kaluar. Saraos-raos nawe Kang malih raos keneh di bumi di ditu di gedong jabi kajaman caket di tema Nyimas Ratih bari bener-bener sepre. Nya ari gedong tema Nyimas ngan salila akang aya di ditu ngalengkah ge asa nincak rucuk atuh. Andri para mitra ngalieuk tuluy neuteub kana birit Nyimas Ratih nu keur menerkeun tungtung sepre bari dina kaayaan harita teh para mitra dongko. Ari Qodar kunaon poe ieu teu digawe Nyimas? Pokna bari geek diuk si siris Bang. Kapan dinten Minggu aya mah Kang tara ngadamel? Aya teu inget poe Minggu akang nya bongkena pikiran keur pajurawat. Meni poho kana poe. Ari Qodar gajina bulanan atau mingguan? Mingguan Kang, sabaraha mingguna? Tara tangtos sang jalan borongan aya kaing 10.000, aya kaing 7.000. Mingan saeutik Nyimas. Disangka ku akang mah dina samingguna teh aya kana 20.000. Atuh nerima duit saminggu ukur 10.000 mah dipake risiko sapopo ge mah cukup atuh. Nya dicekap-cekapkeun Kang jalan mung duaan. Nyari dicukupkeun teh mah. Ngan eta we moal bisa kabeuli keur salin Nyimas. Sumawana bisa kabeuli perhiasan sedang Nyimas kasebut murah keneh. Keur mejana resep make. Nah teu kabita kitu ningali batur gining pakena. Reuncem perhiasanana Nyimas. Cek Andri mungara nyuluhan. Di palaran Nyimas ngarasa panas. Kantenan kabita makang mung kumaha jalaran tos milik abdi.
Sakieu utami nama tiasa manjang dawe kang prayogi mah. Tema Nyimas Ratih bener-bener sadarna teu boga rasa panas ku milik batur. Atuh matak naon heuh ku Nyimas caritaan ditanyiar di pagawean penghasilan nyukupan. Dari gaji saminggu 10.000 mah ukur cukup kana dahar wungkul. Mangkaning sakedeung deui rek ning hareupan lebaran waktuna make. Eta ge Kang Kodar sasauran pala milarian pada melandeui mun kana naon di dieu mah Kang da teu aya perusahaan ageung. Atuh ulah nyiar pagawean di dieu. Memang di dieu mah digawe kana naon atuh. Dimaksud ku akang mah neangan di pagawean di kota atuh. Tapi sakituna deui keun bae nyai doakeun we. Akang sing aya milik kalawan usaha di Bandung sing aya dina kamajuannya. Pira ku akang aya kamajuan mah teu bisa ngabantu manggulikeun rabig-rabig we mah ka ieu kanu jadi adi heuh. Lamun Nyimas teu boga pakaian sakalieun keur init-initan. Da akang milu era atuh boga adi kitu. Cek batur teh tampolana eta adi si anu kasebut geus rumah tangga. Tur boga pakasaban mun itu werat manggulikeun encit-encit acan. Matak doakeun akang Nyimas sing aya kemajuan usahana. Mugi-mugi bae tukang aya kamajengan ku abdi didoakeun. Cek Nyimas Ratih. Tuluy ka dapur rek murunseun sabab waktu geus deukeut kana asar nu moal lila ngagayuh kawanci magrib waktuna buka. Ari Andri harita terus kakadengan tapi nepi kareupna sare. Ongkohan manehna mah geus biasa sok sare ti beurang. Ari katambah-tambah ayeuna hudangna teh isuk keneh. Atuh da eta sok kabawakeun hudang janari milu saur. Bari ngalakonan puasa mah henteu sapoe-poe acan estu polos tomo naik dia boy teh pramitra. Aduh, ya masih Andri. Tapi keur Kodar adina beuki lila beuki alim tur sobar pisan diwuwuh kana ibadah getol. Atuh kasaluhureun kasahanapeun teu waleh handap asor. Geus puguh kanu jadi mitoha jeung kadahuan mah kacidang ngahargaanana. Nuuh bedana samodel ngahargaan kanu jadi inung bapa sorangan. Atuh kitu deui keur Nyimas Ratih pamajikanna sarua diwuwuh geten kanu jadi aki jeung nini ti salaki. Boga dahareun sakuap sakopeun ge sok dikirim-kirimkeun ku tatangga pada muji kulayeut antara salaki jeung pamajikan. Nincak kana paribasa lain bobohongan. Kacai jadi saleuwi kadarat jadi salogak. Sareundeuk saigel sabobot sapihanean. Sabata sarimbagan atuh teu matak aneh pramitra. Lamun seug inung bapana Nyimas Ratih nyaaheun ka Kodar minantuna. Ngaso heula ngaso. Aturkeun Andri cicingna di jure adi geus aya kana saminggu. Dina jero saminggu gawena ukurung karengkol we. Rajin liar saukur ka kebon kitu ge lain milu barang gawe kasebut mantuan macul atawa ngored. Ieu mangadon ulin. Sakitu nu jadi adi boga pigawean ge di mana teuing daek bunta bantu. Puasa henteu alasan boga panyakit mah. Kitu deui kana ibadah salat tara. Kamari ieu mah daek salat sotenan. Bubuhan era kumitoha bari ukur tuturut muning daprak sorangan mah teu bisa. Dina jero saminggu Andri balikna sok peuting-peuting bae. Aya pukul 8, aya pukul 9. Kasebut berang keneh pukul 6 wanci magrib. Dadaku kanu jadina adi mah nyaeta usaha kana dagang di Bandung. Kalawan sok didugdag, sok padahal Andri eueuhna ti imah nu jadi adi, boga tugas ngalaksanakeun kajahatan malah jadi garang. Ku babaturan nu kasebut si Kusmin jeung si Pitung dipika gigis naker. Atuh teu matak aneh lamun kibolang kapaku kibolang kapake. Kalawan beunang diandalkeun pisan sabab kawanina Andri lumayan. Minca ka 2 minggu Andri ini ti panganyerekan adina sok nyore. Di mana geus reup magrib kakara indit. Dina balikna sok tengah peuting tampolana sok subuh. Cenah mah dagang di Bandung sok aplusan saminggu, beurang saminggu peuting. Sedengkeun Kodar jeung Nyimas Ratih percayaeun mungaran mah. Tapi lila-lila Kodar boga rasa curiga. Sabab satiap Andri balik teu weleh barang bawa wae dahareun ngeunah-ngeunah. Tampolana sok mangulikeun baju keur Nyimas Ratih. Kadang-kadang sok rajieun mere duit, majarkeun teh nyampuran ke resiko. Padahal Andri sok daek barang beres saolah-olah mikat. Eta boga itikad rek ngarebut pamajikan adi. Bari sacongo buuk keur Kodar mah teu boga rasa curiga naon-naon. Malah sok rajin wani ngabanyolan ka Nyimas Ratih teu ieu dipake pikir, da pangrasana dibanyolan kudu dilanceuk ieu. Atuh kitu deui Nyimas Ratih teu boga rasa curiga. Lamun dibere dahareun ku Andri atawa dibere duit sok gancang ditarimakeun.
Dina hiji pausa sore Andri keur nyisiran di kamar. Ari Nyimas Ratih keur nyangu seolah-olah deungeuna sadiaan keur buka puasa. Para mitra ieu jiga nama puasa ka akhirnakeun nya para wargi. Panumutkeun ieu dongeng mah tos sababaraha minggu berarti puasa tos beres kitu da nama para mitra jiga nama. Sedengkeun qodar keur niis ditepas bari kituna teh siga nu ngalamun meuni anteng naker. Heuleut sawatara menit sabada Andri rengse ngaluis. Koloyong keluar ti kamar terus kebat ka tukang. Nyampak Nyimas Ratih keur di dapur bari nongongan. Kojengkang Andri nyampeurkeun. Harita teh pok nyarita bari siga nu eueuh karagab ngadon nyekel kana tak-tak Nyimas Ratih. Teu masak naon Nyimas, keur ngopor atawa nyamur? Anu siakeun meuni reuwas? Nyimas Ratih ngarenyag. Ditanya sakitu meuni ngarenyag sok lamun dirontok moal adeuh moal teu atoh. Andri kawas nu gumasep make seuring ngahehe. Sedang leungeun masih keneh nyekelan tak-tak. Masak naon Nyimas? Pokna bari ngareret kana panci. Nuju angin kacang kan? Tema Nyimas Ratih tuluy nangtung. Baru kangun kacang. Biasa engka ku akang mah keur ngopor cing atuh. Sekali-kali masak nu ngandung vitamin Nyimas. Model nyemur daging atau ngopor hayam. Kantengan pengidina ayana mah hoyong Kang kedah kaukur sareng kapaya pangalana Kang Qodar. Sabaraha si Qodar gajina Nyimas? Andri kapapanjangan. Teu ageng kan mantos diswartoskeun 10.000 saminggu. Teratangtos ketang sok aya langkung di 10.000 kadang-kadang. Nya lah sakitu kirang langkung da jalan borongan. Atuh boga penghasilan saminggu sakali bari jeung teu anger mah rek di mana aya kamahyanana ukur bisa dahar wungkul. Si Qodara meuni eueuh pisan karajin. Padak naon nyiar pagawean sejen atuh. Sugan anu leuwih ti sakitu penghasilanana. Lamun Nyimas kipiraku ukur wareg dahar. Pasti hayang kabeli pakaian paparabotan, kilang bara kabeli perhiasan mah tuh. Cek Andri para mitra manasan kana hate Nyimas. Da eta dipalar Nyimas Ratih ngabarung sinang kanu jadi salaki. Waktosna seep. Dugi ka dieu heula para mitra sadaya carios nyambung nu judulna nyaeta Pareumeun Obor. Mang Jaya sapara kanca ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan. Mudah-mudahan para mitra salamina aya dina ginanjar kawilujengan. Langkung saur bahe carek, atuh para mitra dada jemar hapuntenna. Mangga para mitra sadaya sapu nyere pegat simpai, paturai patepang deui. Wilujeng kantun bae kasadayana, mangga para wargi sadaya permios.